Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nebangkeun sim kuring Imas ti SMP Bina Mulia Subrayon 01. Di dieu abi bade ngaringsekeun tantangan di bulan September nyaeta ngadongeng ku bahasa Sunda. Judul anu ku abi bade dipidangkeun ngeunaan kana dongeng ieu nyaeta Peucang Keuna Kuleget. Hiji poe Peucang ngadatangan kebon bonteng Patani. Bonteng keur meujehna arasak, Peucang ngahakana bonteng teh. Sanggeus bontengna meh beak, Peucang buru-buru indit ninggalkeun kebon Patani. Teu pati lila, jol Patani datang ka kebon. Pas Patani datang ka kebon, pohara reuasna nempo bonteng beak di hakanan Peucang. Patani neangan akal pikeun newak Peucang. Sanggeus ngarasa panceg, Patani nyieun jebakan keur newak eta Peucang. Patani nyieun jalmaan nu dibaluran ku leget. Isukna Peucang datang deui ka kebon Patani. Peucang reuas sabab di kebon aya jalma keur nangtung. Peucang panasaran terus nyamperkeun jalmaanana. Peucang nanya sababaraha kali tapi teu ditembalan wae. Peucang jadi keuheung. Peucang najong jalmaanana tapi sukuna jadi rapat. Ditajong deui ku sukuna nu tukar, sukuna rapat deui. Diteunggar ku huluna, huluna oge milu rapat. Antukna Peucang ceurik ngageunggeuyik pasrah kana nasib. Isukna Patani datang. Eta Patani pohara reuasna bungah nempo Peucang nempel dina jajalmaan. Peucang nu geus teu walakaya ditewak ku Patani. Ayeuna moal aya deui nu ngaruksa kebon Patani. Mung sakitu dongeng sim kuring ngeunaan kana Peucang Keuna Kuleget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.